Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu Abah bade neraskeun bakalan wayang Bima. Ieu pangitan bade ngajantengkeun ge nya. Ieu sami pesanan Pak Herman Kalimantan Selatan, Kota Baru. Yuk, kawitan oleh. Kanggo anu pada belajar di YouTube Abah, doaina Abah nuju ngaraut wayang Bima. Ciri khas. Terus gampil ya Abah sengaja dibor heula janten ngarautna teu sesah teuing soalna ya ukuranna wayang ageung.
tuh kangge ke sepuhan Kang Cecep gaya di Ciamis sok pilih bade ninggah cara-cara ngaraut wayang Bima. Pian anu di Bogor pian. Sana di Bogor pian mah di Garut. Berhubungan ini wayang besar, nah ini terpaksa abah kakinya main nih. Kakinya main ini.
Nah, hati-hati ke anu media lalajar menggunakan peso seperti kieu. Iya main ieu nanti. Jadi entong dilepas kieu, kami dilepas kieu bahaya. Salam ke pengrajin wayang Padalarang, Kang Dadan Moker. Kumaha Kang Dadan Moker ya? Abah nu jeung ada bawa Bima ya lah. Ini awis tepang Kang Dadan ya lah. Kasobat Abah nu aya di Bandung di Setrasari 2 pengkeureun radio OS Kang Asep. Kumaha Kang Asep, damang Kang Asep. Ke Pak Haji Tatang. Salam Pak Haji Tatang, kumaha damang. Ieu wayangna teh can nami deui Pak Haji ya. Ieu Abah nu jeung Adama Bima ya Pak Haji lah. Nah ini Pak Herman. Pak Herman nih, punya Pak Herman nih. Ini sudah mulai ngebentuk. Tinggal digaris pakai pensil nanti ya. Tuh pian Kang Pian ya. Kita upami tos kieu kenging di gambaran. Ayeuna kantun ngagambar.
Salam ke Kang Erwin nu aya di Ciparai anu bumina caket diri harja. Kang Erwin dia sanes bade belajar Kang Erwin. Ulah kapok Kang Erwin pamit belajar mah. Iya we kan di Majalaya Kang Peri Hasan. Kumaha tos damang Kang Peri? Kang Wildan di Bogor. Kak Peri di Cianjur. Salam kesadayana Peri. Kang Odang, Kang Dandang di Purwakarta. Kadalang wayang kulit. Salam, apa kabar? Pak Ilo Suhadi. Purna Bima Purna ini. Tah ke baraya-baraya Abah anu nuju di Alalajar. Kami bade di gambaran teh di ratakeun heula ya bener. Foto sami ya sareng ieu teh kada sami tuh.
Ayeuna nembe di garis ini kami siger ya. Terakhir keluarga Abah. Nembe ya di garis.
ya tos 70% lah ya kantun pengukiran ya. Tuh si hari si kantun iya tadi ya kan ini wajah ya Bima Purna ya. Pas gue tinggal pengukiran dan kerapihan dulu selesai ini 75%. Nih Pak Herman bimanya sudah mau ya tinggal sedikit lagi beres nih Pak Herman. Pian mangga pian boleh bade ya cara ngadama wayang Bima kieu tadi awal pas saya kantun pengukiran terus digambar itu insya Allah enjing di lajeng deui. Panginten dinten ayeuna mah mung lukis kieu lah pangintennya ka wari-wari ka baraya-baraya abah adu aya di mana wae tah ieu naon pengrautan wayang Bima teh mung dugi ka dieu heula engke sanes wartos di sabuk deui ku abah ye kantun ngukir ya kantun ngukir insyaallah anjing di ulang di ngalitan deui pengukiran dan dinten ieu mah mung sakieu wae pangintennya ditutup heula ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.